Kadangnya tak selesai
Sanajane kantun ngaran katayan Pinolak kasih kinaretesan Yai kinaretesan Insofatan Muruku biar katia kunang-kunangan Hangus berlampahipun Upring cakur bukaning cinarita Bisa lepeting kahyangan sawarga maniroka Salbeting kahyangan kimawat Sri Mahaprabu Ratu Ningtiroka Mahautipati ingkang dados nyepeng tugas di matunggal pikeun nantukeun nasib tilu alam anu napa sabegitu bardening tuta sawarga Resi Narada saking daerah udah punten kekantun ingkang putra Bedara Indra pimpinan para dewata ngandika mengkaten aris manis dari kepengantikan watebantos Mahadewa ingkang linuhu sesemahan sejumlah makhluk di zaman wayang-wayangan Bakta mangsa ngantika aris manis belas kulis dari kepengantikan mengkaten atrap pertiala sungkan pengari bawa penganti akan Raga Wika payung lingih naman simpar Batuan sasupina kakang Resi Narada Adik wawang tua untuk mana penakang Resi Narada kakuna pikatkan pembagikan raya dipayung kapihak untuk semangat nyangakkan semapa betik konyopan kalau sewang bagi asal sana katrina Indra nuhun
catur gentakan sinarita bisa beting kahyangan sawarga maniroka Ratu Ningtiroka Mahoti pati ingkang sawalendah wonten ing kahyangan kimawa lingitina kursi anu ngawujudkeun kemantara teh dipalih syaktiwaeun tutungkanan sapiantini patalukan di zaman ingkang sumedyaun kumaula daakeun Maharatu alam Ratu Tiroka nyata Wetipati Cunuking waktu rayu praktana mangsa ngandika aris manis melas melis leleh ke pengandika kakang pani mana kapayun salikna kalintang sono anu dayakinya tepi noda melunyuk sumanga akan lesina radah katunam pidatkan kembali panjenengan adik semakin akan kunjungin akan aku kanu saja kunjung sumanga akan nyanak ismapa terus kunjung panjenengan kali nanti itu jenana bumi kalpatan ageng sekali ageng suci umur di markapun tenang al-katerang kaping tigana kunjung sumanga pembakang rai kersanyaur akan di daerah suci budal-budal ayam ikersana Halintang rewasna yata nampi panyaur dina sanes mangsa dia wae mula diserangan ku kagugupan sang karwasa Daud Timalan Mas Putra pimpinan para batara Indra Sopi Kapayun anu kasih Kapayun kayaknya Indra anak kingsung bagiasa dekat sobak kaharep yukna ya karya kapayun salikna kapayun wawang mahaun bunyuk sumbaga putra dalam Batara Indra nyanggakeun semahom amar sanamaya semah kaula aya dina dampak sampean mahaun banyak dak terima Indra putri kegantung kuanyuk jeung Ramawa wah Indra diterima ku wakasep lucu kaping kali pinanten putrawi kalputan muga maulum ulah kirang maklum ada saling maklum tukang sajengna purwa maulun kersani balik putra Batara Indra miwah kang Ramawa saking daerah budal-budal katus kang punapa sarasna ujung hingga kapunut tanaga emutan lara miwah pati kaya wagelanana hingga dipriyogikeun dening si paduka wulu kagenengan kitu ti putra ge sami Indra anu sami ngajeng-ajeng ieu daya naon tuan naon bujeng hinga kapunut tanaga emutan rapati ge unyuk sumanga akang kalintang ngantos di mangsa kawit tadi kisau anu kasimpulanana moal bade ngicing sila bengkok sinemah unyuk mahaun Ratu Ningtiroka kitu kang rai syukur bajang mayangan sumuhun sategesna puwatika kanami kakang Resnarada sumuhun miwah anak ingsun Indra Daud Timalan saperkara kasono istuningan daya kinga sanajan bari watesna sami tepat tepung
Sami-sami akan nyaki itu sirikna teu notok-notok ti udal-udal kakayangan hoyong ngeura Allah mana Kang sodengan Wangus sodengan dupi masak dina waktu saena di sauran sepan kaulah tebakan nyimit kulit poncorot getih penyukakan resinada mewah anak King Sunindra semohon gaya lian yaitu guna kepentingan makhluk sapangesi jagat anu kawang kuku triloka jagat tukur sawarga leres jagat tengah marsapada semohon jagat karena pilapisan bumi kahiji kakak tujuh eta aya pimpinan kaula laras Puni datang sehingga Bupi sadengah yang demi kerkaumulan kaula malah manar leuwih muncak wibawa jeung komara sumuhun pikiran sareng langkung kaula teh mikar sakubungan sareng ayana suratan katinggalan nu kasungsi nampi suratan katinggalan teu pinu ungana dupi unggulna unggeling suratan katinggalan mangke hing kaula bakal leuwih muncak wibawa jeung komara mangke king bakal leuwih utama dina mimpin ti loka kaula teh kudu ngabogaan suwiji benda mangrupining buku anu disebutna teh kuncung sajatining rasa anu ieu kuncung teh pikiran sareng kelangkung kagunganana Kakang Semarwa Kudapawana sumuhun ari kitu ganteng kukituna rasa kapanasaran ati can sugema keur kaula lamun hirup jadi pimpinan di sawarga maniloka lamun can nyekel eta kuncung sajatining rasa hiji kuncung siroka anu pinuh ku simbul Kakang Semar anu boga mangsa kiwari karasan disungsi dina panca kaki lain nulian tapi dulur urang nyata lanceuk kaula ukituna kaula teh bakal nyimit kulit ponsor getih ponyuk Kakang Resi supados angkat katumaritis pikeun nyuhunkeun kuncung kagungan Kakang Semarwa Kudapawana nuhun oge sadayana atuh teu sadayana oge sanajan bari salamar daya wagelan daras upami teu dipasrahkeun di penta kudu dibeli sabaraha hargana cenah meureun teu dibikeun dibeli eta manangakeun we upami Kakang Semar teu masrahkeun sami sareng bahaga pamimpin sok sanajan bari panca kakina dulur tapi ngeunaan hukuman teu bisa kitu bae sakitu tugas kaula Kakang Resi rada nyangakeun pugut pangayon ti Mang Praja tijar meneng ia meneng Gusti lagi atenira kawis pinucapra tijar meneng Gusti lagi atenira putra Bathara Indra kaget nu taya kinggana sami dangeun teh
sapu maka maksad makhloti tapi iya netelakeun mikar kuncung saja tining rasa kagunganana Semar udah kuda pawana nganti karsinrada mengkaten ngandika amuing Indra buun karah begitu kesimpulan gawuh timeuleun janten maulun temi masan kana kuncung saja tining rasa kagungan Kakang Semar Wakuapawana. Beres. Aduh manawi teh sanes kitu masan teh. Sok kitu bekan keur kaula can sudi rasa nyata. Can sampurna lamun ieu maksud can kakontal cita-cita. Janten kasimpulan akang terkerah mios mimpin para putra terus katu maritis pikeun nyihunkeun kuncung kagungan Kakang Semar upami teh dipasikeun disuhunkeun peser kedah sabaraha juta miliar piharganana kumaha upami teh dipasrahkeun dibeuli paksa kumaha upami teh dipasrahkeun dipaksa nganung harti Kakang Semar bakal rebut bae kumaha lamun pertahankeun tuntut bawa sakula warga tumaritis hukuman godok di kawasan Radimuka nganung harti bahak terjadi pimpinan aduh Hamuing adi paralun malun kasukun kapun tena anu kateda semaheun akang kunjungan akang dama-damaneun akang dina waktos ayeuna muga ulah janten penuh galih rai gerak ieu akang bakal bisa dina rasar dina akan sanes bahkan kena tugas kang raji kemutan nadi nyusikan kapan cakapnya eta desa dari raji kumurkan akan supaya arukan kunjung dipuja dina benar saja minati kitu Kakang Semar lihat keberadab daya hirup daya kaboga dan hirup dina kapuna ayat dina kasar sarangan ngaji dina pasif apikatina Abiku kituna akan rasa temikeun abdi amuing nuju mabalang sakatamih-tamih kaboga nangan ukur sakitu-kituna ku urang bade diporomeo. Aduh adik muga meninggalih bae saya nama gentosan we eta pamunut kunaon rupiah jadi eta akan nyogikeun tanaga srengemutan naon saja binati kuncung asal ulah hak Kakang Semar ku anjeun anu pangabogana teh ngukur sakuncung-kuncungna eta we pilari deui saya nama milari dewe jabit eta tetega putra kedah ngoromeokna tah ieu anjari soal memang kitu kasep Kakang Lesnara kula kali sok upamina bae kaula kudu neangan gantina menta sajabat ti kuncung kajenting eureun tina gawe we jeung tibatan hirup jadi pamimpin teu ngabogaan eta kuncung mustika sajatini rasa kitu teu tino irana waduh ulah ieu teh reaksi anu bakal katampi gerang teh margi tiap-tiap aya aksi teratembi reaksi kumaha nanging pangapunten sanes baka sanes kumawan tunonyolkeun panangan konyukang rayi terus masyarakat baka aya sabagian ageng panganut-panganut dewa nah sameureun eta ratu ning Triloka ketika bakal ngoromeo kana barang anu sakitu anu teu aya hargana bari jeung eta teh barajana Semar teh
pangaboganangan ukur sakitu-kitu nama kedek di koromeo komo lamun Semar bentak mah jiga zaman lian urung nantung siang lempang anu pinuh kumarganing ka dunyaan casakan pangabogana ukur sakitu ayeuna bade di koromeo amuing moal teu nyai ku kupingan teh kebak dia lah kadang-kadang sakedik ageuna ieu teh bakal mundur apa merosot bawa dewa kalayan panganut-panganut teh bakal menongong lukang janten ulah hadi ulah abot ieu teh akibatna bakal lukang bade ngaguk apa moal tadi bakal taat apa moal ih sanes teh bade taat akan teh nanging ieu sakedik ageuna istilah nangelingan margi dina resan dia kedah waspada kana akibat anu bakal dumukang akibatna anu bakal awon akibatna komo itu teh saderek utamina mah pilari dewe gentosna mahaul gentosna pilari gentosna teu bisa sakali kuncung mah tetep kuncung nama kieu beti kawa samohon lamun salira bakal taat nuhun lamun teu bakal nyubadanan tugas kaula anjeun bakal dipecat tina kabataraan tadinya ka geletukna amuin kitu Indra waduh aduh teu sangem rai kumaha teu sangem dina mangsa ayeuna anjeun dipecat geuraeureun we tina damang tina kadutaan jeung tina kadewaan coba gerak emongkeun pisiluit jeung manat kabataraan kaula bakal neangan deui hiji petugas anu bakal nyubadanan kana tugas kaula anu jauh model anjeun sifatna baha kana tugas pimpinan aduh nya atuh eta mah nyangakeun gaya wagelanana sareng tibatan akan kudu taat kana tugas rai anu sakedik ageuna bakal rusak dina nyangah akibatna mangga nyangakeun bayana Indra dikantun kuwa usul waduh ampun teuing maulun dugi katega kieu payahna lucu maka petebi sareng gua bongana maksud gua ngeramat ke saluyu sareng gua sagabana dipecat tina kabataraan samohon los ulah aya di wewengkon sawarga oh kitu kana kamana geura lunta we di tempat anjeun boga daerah pribadi sidik udah ya semua Honda eta teh balik geus ngajari akang bibit-bibit akang teh janten dewasa teh wayana rajin dina mangsa kapak di luhur lautan zaman ngaran akang kana kaputra keneh mangsa harita dugi kadang dijemput yang akang kedah ngarancangan di teu pisan-pisan akang teu hoyong-hoyongan ayeuna kada langsung di karera sudi kuda-kudanya eta mah da bibit buit akang tidinya asal oge masyarakat biasa anak bulu taneuh mangga rupina bade wangsu dewe akang teh ka masyarakat pros kalayang kadikeun eta mah nyangakeun Cinana kumamrat matu kiamat dipun cuplak dening kabataraan aran pustujan dewa aya meluntak tina ka kabayanan kitu numutkeun ukuran kana sakarita dipecat luntak ti payungan Indra di kantor lagi kasih mangga atuh di kantor lagi los
kekayang nenjok sabelah mata semohon salios berat dina gawe geus eureun aya dipersatan parega tina kakulawarganya kitu balik dewe lain ke masyarakat mucel di doran we da baheula dari anak bulutan sakali anak bulutan mah tetep tukang bibuah maklur we kayaknya ya ulang ngan pribadi kami ditulisna jiga namuangan Mau ada cicilan buayana anu jadi dulu kakang Semar diancam ya gitu amuing atau teh kuncu mustika simul sioka cangkap tenan kapura ku manusia eta simul cangkap tenan kasusi eta ku manusia sirik balik kayak kasih dikulang-ulang kakang Semar kade kaula bakal negrakeun kabeh tapi ka mangsa mana jeung tibatan Geralos gerak keprakin sejumlah para batara anu 4.443 kuning lamun teu taat aya salah seorang dewa anu teu taat langsung pecatna jabatan cempal ti sawarga ulah aya ti sawarga dek ngahidi jeung Slemin Pat dek ngahidi jeung Siluman Los sakitunya kuning dados nika wujud sumaga dinten mana ayeuna gade ayakeun kempungan di tengah maya poe sukan kudu lumampah ka tumaritis Allah ka wahidep teu dibikeun di penta dibeuli kuning dados nika rampung gawe tutasna gani raya lumunur wiwit wirayana gani raya lumunur wiwit wirayana laya ingkang lumampah mahal pipati sadikam kena kursi rada istu ngaraga meneng anu kaya tinggana cita-cita ngambang lamunan parantos anyat sang rasa suduma upami segata kuncung parantos kacepun ngantika muga-muga be kaula bakal ngaluarkeun kecap istilah kecap gaib bakal nimbulkeun suaratan katinggalan kasing sakur insan sapangeus jagat ke kalangan bangsa jin diraragapkeun ieu kuararanjeun istilah suaratan katinggalan penas dikersaja lumamparan mahapati rajin ngedalakeun saur ngedalakeun kana sapangeus jagat saolah-olah bakal nimbulkeun pangbibita anu tangtu ke sajumlah insan sajumlah makhluk anu aya di marsapana saha urang jalma tingkat naon bae oge anu bisa nyetorkeun puncung bobogaan nanaura Semar Badranaya anu aya dina sirahna komo lamun kabeh sanajan bari salamar dua lamar eta jalma bakal menang anugerah ti dewa saperkara bakal diganyar ku widadari Supraba lan Dewi Drasmala kadua bakal dibere titel kabataraan sakitu muga-muga ieu suaratan katinggalan sing tembus ka urang-urang makhluk bangsa naon bae oge anu ngancik di marsapat dimana ya kumar yang malang
parantosna soratan katinggalan tumekati otipati katunya pawayangan sajumlah insan bumi kunyang kanjing teterpada terawat angin jurik cing cerit setan cing kerosak pada nampi kana ye soratan katinggalan angin ya angin betul angin itu kaya mana watak kuantos sabdaning ratu biroga Resi Narada anu parantos luntak di sawarga lungsur ngalampungan lawan salapatan anyok ka tegara mat kapanasan lumungsur ngalampungan daerah medang kamu desa medang kamu ya anyok kapan mingihkan anak daerah sidik udal-udal Resi Narada nangis aluk-alukan mutayakinya aduh ampun teuing kakang samarwa kepada palawana kaulah saya anu terus ragap gaib mana kalian anu kaya pahwagana tapi dasakan para yang yang sudah saya mana tejat-tejat teuing pangapogana ukur sakit detik koromnya kawas lain kabaraya kawas lain sidit pimpinan kakang Semar saya dianggap kabela kasalira cintan tikaula Resi Narada Batara Guru cacakan kadulur satunan geus jejaki tobat sok komo lamun kakang Semar bentak anu sakitu ye kewe ragap di ayana ketika teu dihargaan ayeuna kaula dipecat lain nyeri ku dipecat lain nyeri ku dipecat tina kakulawargaan jeung tina kadutawan tapi anaras nyeri ku nasibna anu jadi dulur jiga kitu goreng patut aing lamun teu negakeun kabela kanu jadi maraya goreng ayeuna geus aya di lingkungan kamasyarakatan jigana masih keneh ngeunahna jempul di lingkungan umum aya di tengah masyarakat anu usahana nganalkeun kesang badag jeung kesang lemutna nganalkeun tanaga pribadina jeung tibatan hirup dari pamimpin kudu ngarugikeun ka nagara jeung masyarakat mata ngajentul dina galeng ge bari nyetokan jengkol nyocolan pada beureum anu diteuing teu jadi dewa deui aing jeung deui aing pikeun nagrakeun kana jadi dulur wajib nyingkikeun leungeun baju kan sakatuhu berat ieu soratan katinggalan kepikan nyong corang kieu make jeung ngabibita sagala rupa heueuh moal teu euneur moal teu nyebar kakang Semar diajure nyangkeun ku urang-urang dunya amuing kumaha jadina geus kieu ye aing nu bakal singkir teh hayang nyaho ngan jiga na moal make pakaian kieu make pakaian budak ngora aing itu daya keneh digantungkeun na kastop urut zaman keur ngora baheula zaman keur jadi wabelo api ku kitu malah api kulang cekan hayang nyaho deuk mani heula aing sakedeung masuk Maranda watek wantos manusia anu pinuh ilmu jemar panalar sugihing pangarti gentur tapati zaman murang kali saparantos ngebak leungit dirina sayakti ical warna sanyataan dan dia suji satya gilang kumilang anu bercahaya anu kelapa padana
Kinandaku mamrat matu via malaras Kinandaku mamrat lagi yakin kang saling busana lagi saling busana nyantikan saparantosna salin pangangu pertengkang ganang nutra paparana kakang Semarurah Putra Pawana lan sajumlah kulawarga tumaritis daya nubaka bela kasarira intang ti kaula ayeuna pingaranen kaula teroba lain Resi Narada lain Kanaka Putra tapi kaula teh bakal ngakukeun hiji satria wadalan pasantren anu istilahna teh Bambang ngaran kaula Bambang Sukma Rela Kusuma Bambang Rela Kusuma anu kartina ai rela eta ikhlas jeung ridho ai kusuma bersih ikhlas jeung ridho tanpa mamrih pamulang pikeun ngajait nasibna anu jadi luluruh komo anu liang ikhlas jeung ridho pikeun ngajait nasibna Kakang Semarurah Putra Pawana dina wangkidayana kaula bakal ngakalangan karep-karepna para dewata anu 4444 diutus ka Tumanitis maka dipegat ku kaula hayang nyaho di jadanan para dewata ulah kaget kaula Bambang Rela Kusuma anu bakal mempertahankan wibawa urang Semar Badananya barang bakal mampah bakal ngahadang para dewata di setengah kimargi sapratane punastra jingalan kawala anu kautus ku ingkang Rama Semarurah Putra Pawana dupi anu janten margi saparantos nayana soratan katinggalan punya janten oyang putra kingan Semarurah Putra Pawana kasumpingan ku para tatam tingkat raja Arya Satria Brahmana Sudra Wesa kekalangan lingkungan kemasyarakatan anu pada munut puncung saja tining rasa anu kayanana Semar pikatin anu kaya papadana lajeng ngutus dawala sareng asadinya pikir sidik kumuktina waspada kunyata lanan supados naroskeun ka daerah sidik udah Resi Narada nah ieu teh soratan katinggalan teh ti dewa bijieuna atawa ti siluman silemi anceung-anceungan yuk suku gunung lukur mapacungkran melawan temakna sumping ka karakter sidik ulah udal nyandika pangapunten punten kula aya sema saha abdi bade ngarasakeun ieu sama tasih Weteuh keneh kula ngantos teu aya juruan. Kamu nuju aya lini? Aya siap. Ya. Nah beda sorana. Beda kumaha Kang? Sada lain Mang Narada da baheula mah di dieu karakon. Nah isinya jeung we kayaknya. Jauh-jauh tidaknya. Aya turang asma, ayo gancang, gane aya pribumi pangapunten. Mangaling ge. Ya. Meju aya ling Mang Narada kieu. Aya bulan. Geus di Barua di Maya. Jami. Gancang di Jawa euy. Ilujeng pagi. Aduh. Saralagi sare euy. Pangeto kan. Peug nuhun. Salangsuna akal naman. Mejeuna.
Kang. Ayo aja ya. Mangga Kang. Aduh pangapunten. Dadah baga Aduh sewu nuhun mah. Jangan cuma apa-apa. ya tarima ku kaula sareng saha dia Sareng pun boyo. Ah, ayo deh. cing cenah ka dia Gancang kasih dawara. Neng. Pulang. Enggak. Contoh. Siap. Wilujeng Sultan. Beli kayak ini akan Salangger sararea. pangeto. Abang cuma akan laman. Pulang. Akan laman. Ayo numutkeun pameriksaan ti dokter kahewanan mah meujeuh. Alah, edan. Cek ngomong wae. Mana tuh? Mana pulang? Dengan pinodama. Punten pulang. ya plinis Jangan semangat. ya tarima Naon dikontakkeun itu juga jelema teu wawu. Ya, juga ngaput. Jadi
Bagela sarasana. Atur sewu nuhun wah. Nuhun kuang. Lain ayo asawa aksaka karak pangih budak. Beraju kurang ada hanyangnya. Nya naon babu. Nah kitu atawa disewakeun ieu karaton teh. Moalnya sia karaton disewakeun. Iya. Keuna naon atuh? Mun digadekeun pantes. Di gejol aing ngomong teh. Kaula rasa kaget. Oh sumping namang duaan. Jadi kalau sawadina bakal kumanya anu pi mang teh urang mana saha ngaran aya naon masan. Baik kana jawab. Syud. Dipayung tapi hancur mah punten wah. Balik naroskeun syud ieu teh karaton sidik udah-udah teh ieu. Paras sidik udah-udah teh ieu bilih hilap deui. Nyalaras ieu. Sumuh da kapingan nomerna ge 007. Ada apa kere katakan Bogo era dicatatkeun dina rumus oge. Ieu teh laras karaton sidik udah-udah. Sumuh dupinu ngalihanna teh saha. Anu ngalihanna Resi Narada. Dupika Resi Narada teh kumaha? Kaula teh eta teh mah guru. Kaula teh nuju nyusi mah guru ka mana? Ye siswa geuning teh. Ai manawi teh sanes SMA. Dupika kasih. Ngaran kaula teh Bambang Rela Kusuma. Bambang Rela Kusuma. Jika model ngaran dewek keur oroknya kitu. Nya. Ayeuna dirobah sotesan geus jadi tukang dagang walung. Cobi aya mah urang mana? Syuh, beli cacan uning asin abi teh ki Astina mana udah. Mah jauh-jauh teuing, penting sia. Ti Astina dupi kakasih. Kakasih teh naon? Loba sia teh mun nyawa kakasih Atan. Andres kakasih teh. Ngaran mah teh saha? Yuh, aya nu katrah mah. Duryodana. Awas. Duryodana tepi ka kuleuh ieu. Dupi ieu mah anu pungkur. Abri kuat. Nya. Anu kasohor. Nya. Anu tos moyan. Nya. Dewi Manowati. Coba join Banowati tepi ka Oromonyo kieu. Anu diteuing balik kanan Duryodana Lagedung. Aya maksud naon masuk ke dia? Siu bade deui geus kapun paman ka Narada teh paman cuma gitu. Aya nomorkeun pansakaki mah paman kitu. tapi Tumuhun atuh anjeunna kabi kapi bibi. gila gede gila Jadi kakai ciwur menyong. Coba jauh-jauh saja sama jeung kakai gayung nonton. Ayo mah tos tingali. Ya dan Terus di Narada teh parantos naon? Kiraha parantos aya karang maju tenang.